Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamiarsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Ayeuna mayit galituk aya kana 10-anana puguh wae kisah yang ngarasa ambek jeung sedih. Ngan bae waktu dipariksa hiji-hiji tetela geuning mayit anu 10-an teh kacampuran ku mayit musuh tiluan. Muga-muga anggota anu tiluan deui salamet sabab geuning henteu kapanggih layonna di dieu. Ceuk kisah ya ngagarendeng tapi kebek ku pangharpan. Tur ari geus kitu mah kisah ya geuat ngajakan nu opatan sangkan gura-giru neruskeun deui lalampahan. Kewi lagi jaya, ari ieu layan balad urang rek dikumahakeun piraku ari kudu diandep galituk mah. Ceuk Kiki di dumeh kisah ya bangun anu henteu malire kana nasib layon batur-baturna. Jeung kisah ya sok atuh cenah burukeun dirarapi sisi jalan ulah galituk teu puguh. Tapi orang teh eces henteu boga waktu pikeun ngurebkeun maranehna. Sabab ayeuna keneh pisan urang kudu nyusul-nyusul pasukan katilu. Kami salempang kajadian anu sarua oge tumiba ka maranehna. Ceuk kisah ya. Sakaligus mere alasan naon pangna bieu jiga anu teu boga kaingetan jeung mula saralayon batur-baturna. Mayit teh kabeh diakutan digolerkeun di sisi jalan mending beres rapi, tur ari geus kitu mah belesat deui nu opatan teh mesat kudana deui masing-masing. Di sepanjang jalan saurang oge anu wanita carita kajaba mesat kuda gagancangan.
Ngan bisa jadi ari hate-hate nama kabehanana oge noroweco, buktina ari kisal ya mah hatena galecok semu geumpeur. Geus teg bae karasa ku manehna yen nya cenah gerakan pasukan khusus teh geus katohian ku musuh. Ngan ku sabab samemehna ieu gerakan teh kacida dirusyahkeunana. Jadi lamun nya pasukan musuh geus apal ti anggalna, ukurna teh lakeun. Yen di pakuan teh geus aya mata-mata anu ngahaja mere iber ka pihak musuh. Tapi saha kira-kirana orang pakuan anu telenges jeung luas jadi mata-mata keur pihak musuh? Teu kisal jadi diputrekeun, tapi ka ngarasa juwet jeung lieur. Manehna anjog kana sangkaan yen anu luas jadi mata-mata tur telenges hayang ngancurkeun nagara mah. Eueuh deui, iwal ti urang pakuan anu ngarasa teh suka kana kaayaan pakuan danget ieu. Ki bagus eta ka asup jalma anu teu resep ka pangagung pakuan kiwari. Buahnya manehna anu geus ngirimkeun mata-mata ka Banten teh. Cek pikir kisal ya. Tur ari mikirna geus kitu mah malah hatena oge jadi ngegebeg. Kurwas-ruwas natalik kuda oge ngadadak dikenyed atuh. Kuda anu keur ditumpakan teh ngadadak eureun tur sapasang sukurna hareupna totojer ka luhur. Kuda tukangeunana anu sarua lumpat sarua ngadadak merod tur pada-pada ngacungkeun sapasang suku hareupna. Da meureun dareuwaseun atuh geus puguh ari nu tarumpakna mah kacida rareuwaseunana. Malah akhirna sararea turun tina kuda bari mesat gobang tur rungah ringeuh ka kenca jeung ka katuhu. Meureun disangkana aya musuh anu megat-megat perjalanan maranehna. Ngan bae tetela lain aya musuh anu megat-megat sabab sanggeus sararea turun tina kuda. Kisal ya marentahkeun kikidi katut kidama mane mata kaget anu ngadenge. Kidi cangkalak si Purbayaksa ayeuna keneh pisan. Pokna bari nunjuk ka Arya Purbayaksa. Anu ditunjuk puguh we rewasieun kacida, tapi sabot manehna keur ngajanteng bari molohok kitu. Leungeunna mah geus direjengan kenca katuhu. Aya naon ieu teh? Aya naon batu puguh ieu teh? Cek Arya Purbayaksa neuteub ka kenca jeung ka katuhu. Mantong teu puguh deuleu. Cek Kisalya nyentang. Pasukan khusus anu deuk meurus rasowan di tengah jalan dipegat-pegat musuh. Ieu lain dumeh kabeneran. Tapi geus dirancang ti anggalna ieu teh. Cek Kisalya nahan amarah bari neuteub seukeut ka Arya Purbayaksa. Suhun, jijim abdi oge ngamutan kitu. Ieu kajantenan teh sanes mung kaleresan, namung bangun anu dihaja aya nu ngatur ieu teh. Tembal Arya Purbayaksa tetap rengkuh jeung adab cacaritana. Benar kitu pisan. Jeung kami yakin bisana ieu kajadian lumangsung jalmana eueuh deui iwal ti bantuan ku pola-pola mata-mata. Cing, ku anjeun sebutkeun. Saha anu kira-kirana sanggup jadi mata-mata sangkan ieu pasukan tumpur? Cek Kisalya neuteub seukeut ka Arya Purbayaksa. Nu ditetep oge sarua malik neuteub bari haleusna kerung jiga anu mikir. Disim abdi teh tiasa ngajudi saha mangkelukna Kisalya. Cek Arya Purbayaksa bari tungkul. Urang boretekeun ayeuna keneh. Yen anu geus jadi mata-mata keur kapentingan musuh teh taya lian, iwal ti anjeun pisan Purbayaksa. Cek Kisalya nunjuk irung eta jajaka. Demi dituding sarupa kitu sirah Arya Purbayaksa cengkat beungeutna pias panonna molotot jeung sungutna molohok. Sakemek oge teu cacarita ari lain ku petama. Nu araya oge sarua kaget waktu Kisalya nuding kitu ka Arya Purbayaksa teh. Kikidi jeung kidama molohok pon kitu deui anggita. Ari layang sunten mah nyekel hulu gobang satakerna jiga sayaga bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Kajadian naon anu teu dipiharep ku manehna sararea oge henteu bisa neguh. Sabot Kisalya ditunjuk kitu blesat. Kaeta tempat aya nu datang tetela anu datang teh ki ginggi kadua anggana. Mireung kitu Kisalya bungah aya heran aya bungah nada eces anu datang teh lain jalma-jalma anu kacida dipiharepna. Nya anu datang teh jalma-jalma anu kacida dipiharepna. Ari heranana ieu jalma anu duaan teh bisa nyusul ka dieu. Padahal eces ki yoga teh
Kuki yoga teu diwenangkeun milu kana pasukan dan dianggap teu minuhan pasaratan kehormatan pasukan. Kikinggi, geuning aja nusul-nusul ka dieu sagala. Ceuk Kisalya semu heraneun. Atuh daradar bae Kikinggi teh. Ku Kikinggi teh diterangkeun yen maranehna duaan geus kaidinan ku Pangeran Yoga Citra, katut ki hulu jurit Gajah Lumantung sangkan bisa nyusul pasukan. Aya anu ditalung ti ku pamarentah. Tur kalersan jisim abdi anu kautus nalungtikna Kisalya. Sabot kitu Arya Anggana mah geus ngebelesat nyampeurkeun Arya Purbayaksa anu harita katingali keur pada ngarejengan. Teu tata pasini deui ngan habak bae Anggana teh nampiling pipi Arya Purbayaksa tepikeun ka ngajurah roh pisan. Mirengeuh kitu atuh sararea banget ku kaget. Kunaon cenah jalma anu sasabar-sabar model Anggana teu pupuguh make bisa neunggel batur segala rupa. Mirengeuh Anggana ngababuk Arya Purbayaksa, layang sunten bela pati ka sobatna, harita keneh nyuruntul bari ngamangkeun gobangna. Tapi kakara oge ngaheumbat ka luhur eta gobang geus ngacelang sabab awak Anggana ngajuralit bari ngabetrikeun dampal sukuna. Nanggal pisan kana pigelang leungeun layang suntan. Henteu cukup kitu dampal suku anu sabelah deui sarua ngabetrik jiga suku Simeut. Ayeuna kadenge sunten layang sunten ngagowowok sabab gadona kasintrek ku tungtung dampal suku. Jurah roh nang karak bengkang. Malah heserek hudang deui sabab sirahna karasa lieur. Sakadapan mah layang sunten teh ngababengkang we heserek ngapan. Mirengeuh kitu Kisalya henteu loba carita sok komo make ngagelendang polah Anggana mah. Ngan bae Arya Purbayaksa anu geus mimiti cengkat niteup seukeut ka Anggana bari pasemona kebak ku kaheran. Kunaon makanan piling aing dipupugu je teh? Pokna tegeuk. Tang tu aya sababna. Ngan kudu nama anjeun ngakuti heula. Sampai meku kami dibejer beaskeun naon pangna kami ayeuna nyieun polah jiga kieu. Walon Anggana ngabedega. Halis Arya Purbayaksa kerung jiga nu nya can ngarti kana perkara anu keur disanghareupan. Ulah palahak polohok asa teu boga dosa. Sabab eces dosa anjeun teh nyaeta geus mitenah kami. Kami yakin yen anjeun pisan anu geus ngagadabah cawena tepikeun ka palastrana, tapi ditudingkeun ka kami. Ceuk Anggana tutunjuk kana beungeut Arya Purbayaksa. Ngan aneh sakitu diesek-esekkeun teh, nu dicarekan mah kalah ka kerung-kerung bae halisna. Kumaha hati kami mah? Sarua jeung teu kahartina. Naon pangna kami ayeuna dicangkala ku Kisalya? Ceuk Arya Purbayaksa bari ngalieu ka Kisalya. Mirengeuh kitu Ki Ginggi nyampeurkeun bari tumanya kunaon cenah Arya Purbayaksa make dicangkalak sagala rupa. Atuh harita keneh oge ku Kisalya teh disebutkeun yen manehna teh kacida curigana ka Arya Purbayaksa. Wuri-wuri manehna datang ngagabung kana pasukan. Ieu pasukan teh loba dadangan harungan ieu. Ceuk Kisalya. Ki Ginggi unggut-unggutan nampa eta beja teh. Kami gemanggihan di tengah jalan, aya 2 gumpluk mayit. Sawareh baladna pakuan. Sawareh deui kami henteu apal mayit saha. Ki Ginggi unggut-unggutan nampa eta beja teh. Ceuk Kisalya eta kajadian teh lain ukur
Kabeneran tapi alatan geus ditarancang ti anggalna. Yen pasukan khusus anu rek iang ka Banten teh kudu dipegat-pegat di tengah jalan. Pola-pola musuh teh aya patalina jeung gawe mata-mata ieu teh. Balaka bae. Kami curiga yen anu cari mata-mata teh taya lian iwal Ki Bagus eta sakeluarga. Nu matak ayeuna kami kapaksa nyangkalak Arya Purbayaksa anu sasat incuna Ki Bagus eta pisan. Ceuk Ki Salya. Demi ngadenge tudingan Ki Salya sarupa kitu katembong beungeut Arya Purbayaksa nyiak sasat rei beureum rai pias. Malah awakna oge kudu ngadegdeg. Nyao soak, nyao nahan amarah atawa nyao reuwas geus katudingan kitu. Cing demi kami teu boga pola curaling jadi eueuh sarupa kitu. Tembalna bari semua ngadegdeg kene. Tapi ari Ki Salya mah keukeuh nuding yen cenah Arya Purbayaksa teh geus moal salah di kadalian kudu jadi akina. Sabab sarela ieu Ki Bagus eta teh neudeun kagorengan ka anu keur kumawasa ayeuna. Henteu mustahil. Ki Bagus eta teh geus gawe bareng mantuan musuh di Banten. Ari pasukan khusus anu diiangkeun ka Surasowan teh kapanan sasat dirusiahkeun pisan. Nu nyaho mah ukur para pangagung. Nya para pangagung Pakuan katambah ku sabubuhan para siswa. Ari anjeun teh kapanan kaasup siswa di Padepokan Pakuan. Tur anu apal kana rarancang gawe pasukan. Alhasil anjeun teh geus gawe bareng atawa geus diparentahkeun ku Ki Bagus eta pikeun jadi mata-mata kagiatan di Pakuan. Aki anjeun teh geus bilu ka musuhnya. Ceuk Ki Salya tu tunjuk kana beungeut Arya Purbayaksa. Pikeun kasakitu kalina awak Arya Purbayaksa ngadegdeg jeung beungeutna rei beureum rai pias. Lamun abi kami ceceub ka anu keur kumawasa ayeuna. Eta teh dipungkir jeung teu dibuni-buni. Jeung teu dibuni bau. Tapi lamun aya nu nuding age kami hianat mantuan musuh, eta ku kami diangles. Sabab kami nyaho inya. Age kami oge sarua ceceub ka urang Banten. Ceuk Arya Purbayaksa bari carindak-dak nyaritana. Atuh anu ngadenge caritaan Arya Purbayaksa kitu mah boh Ki Salya boh Ki Ginggi ngahulang sakedapan. Tapi lamun dibatalikeun jeung tudingan anggana, jiga anu raket pisan eta masalah teh. Sabab samemeh iang pasukan khusus henteu oleh diganggu ku rupa-rupa masalah anu intina mah jiga anu ngahaja hayang ngurudan kekuatan pasukan khusus. Gerabe talingakeun. Mimitina Ki Ginggi teu meunang milu. Geus kitu anggana disampakeun masalah berat, nyata dituding ngagada pacawene. Ayeuna di sapanjang jalan pasukan teh teu oleh dipegat-pegat musuh. Lamun dipatalikeun, eta kabeh jadi ngaruntuy mangrupa hiji reka perdaya ti jalma atawa ti kelompok anu hayang ngaganggu kana kalancaran usaha-usaha negara. Ceuk Ki Salya satekah pola ngorehan bukti-bukti jeung ngadadepkeun Arya Purbayaksa. Ngadenge kitu Arya Purbayaksa gigideung. Si anggana geus mitanah kami. Sabab montong boroning nyin peta kitu. Nyaeta mitanah si anggana ngagada bacawene. Dalah kajadianna oge kakaranyaho ayeuna kami mah. Tembal Arya Purbayaksa tatag. Sarareana reuteup Arya Purbayaksa layang Sunten anu geus mimiti cengkat oge sarua ngabandungan omongan Arya Purbayaksa. Bener kitu anjeun teh kakaranyaho ayeuna, ceuk anggana. Atuh Arya Purbayaksa unggeuk bari nyebutkeun yen sanggeus ku Ki Yoga ditundung teu diwenangkeun gabung kana pasukan oge da manehna mah langsung ka kaburan ti Pakuan. Kami kekaburan, kaasup tah yang balik deui ka Imah Aki. Sabab kami sieun sarua dituding atawa dicarekan laklak dasar. Sabab satadin age kami mah geus jitah goreng ka kami.
Cek Arya Purbayaksa nyari tanah satengah dicandek. Atuh nu ngadengekeun jadi penasaran. Ari aki anjeun teh. Tadi nani tah naon gitu? Cek Kisalya geus mimiti curiga deui ka Arya Purbayaksa. Atuh ari geus ditalek kitu mah ngan brek bae awak Arya Purbayaksa teh deku. Geus kitu ceurik badilihan jiga budak leungiteun cocokan. Har, bat kala-kala we dinya teh. Cek Kisalya pusingeun. Sanggeus ditanya sababaraha kali kakara Arya Purbayaksa balaka kitu oge bari eurih-eurihkeun. Nya rumasya. Agi kami teh jalma jahat. Jahat ka cida. Wokna bari darida. Sok teruskeun caritana. Kumaha? Cek Kisalya tambah penasaran. Atuh darada Arya Purbayaksa teh nerangkeun ka hayang Ki Bagus eta akina. Yen cenah manehna teh satekah pola kudu bisa milu kana pasukan khusus, tapi tujuanana lain kudu bajuang ngarebut Sriman Sriwacana Palangkaraja anu ajeuna aya di Surasowan. Kami mau anggur kita ngagagalkeun eta rencana. Cek Arya Purbayaksa. Tuh. Nya. Cespan. Omong Kisalya megat omongan. Ngan kilang kitu tetap wae ku Arya Purbayaksa mah dibantah yen cenah sanajan nya akina nitah kitu, tapi saeutik oge taya patalina jeung mantuan urang Banten. Dipegat-pegat ieu pasukan. Nya dipegat-pegatna ieu pasukan teh. Lain gawe aki kami. Cek Arya Purbayaksa tatag. Cek Arya Purbayaksa tujuan Ki Bagus eta ngahalang-halang lalampahan pasukan khusus teh lain dumeh gawe babarengan jeung urang Banten. Hartina lain ngahaja hayang nguntungkeun urang Banten. Aki kami mah kituan teh dasarna alatan ceuceu bae ka anu keur kumawasa ayeuna. Cek Arya Purbayaksa. Basa ditanya polah naon bae anu kungsi dititahkeun ku Ki Bagus eta ka manehna. Arya Purbayaksa balaka yen cenah anu jadi akina teh kungsi nitah sangkan di tengah perjalanan manehna kudu bisa maehan Ki Ginggi kumaha bae carana. Ngadenge kajujuran Arya Purbayaksa Ki Ginggi mah ukur ngabelengeh seuri. Tapi mustahil kami sanggup meruhkeun salira Ki Ginggi. Cek Arya Purbayaksa semungang luh bae manehna teh tungkul jiga buuk meunang mabuk. Tapi naon bae anu dijalankeun ku anjeun dina raraga nyubadanan ka hayang Ki Bagus eta teh. Cek Kisalya terus-terusan nalungtik diri Arya Purbayaksa. Ngan bae ari anu ditanya mah ukur gideug cek manehna hiji oge eueuh nu dijalankeun ku manehna teh. Kaasup henteu jadi mata-mata kan urang Banten teh eta teh. Cek Kisalya deui. Pikeun kadua kalina Arya Purbayaksa gideug malah manehna make susumpahan sagala rupa yen soal pasukan khusus dipegat-pegat manehna mah saeutik oge henteu nyaho. Lamun mah kami nyusul-usul ka dieu eta mah ku hayang nabumela we ka lemah cai. Kami teh hayang nebus dosa anu kungsi dipilampah ku jadi aki. Eueuh deui carana iwal teh milu bajuang bari teu karana met upah. Cek Arya Purbayaksa hayang dipercaya. Atuh bab nu araya teh jarempling maranehna jiga anu geus beakeun akal. Kumaha carana sangkan bisa nalungtik kasalahan Arya Purbayaksa sabab dina nas-nasna mah kabeh oge ukur nyuriga da ari ngabuktikeun mah teu bisa. Anggana oge akhirna mah ukur bisa ngabigeu. Padahal ti awalna mah manehna teh geus tag bae nyangka yen anu geus mitenah dirina teh tangtu Arya Purbayaksa. Kumaha henteu rek kitu tuda kahiji apanan Arya Purbayaksa teh sakitu ceceubna ka dirina. Kaduana Arya Purbayaksa oge ngarasa sirik rumeh manehna mah teu bisa milu iang marangan pasukan khusus, ari sedengkeun anggana mah bisa. Nu matak cenah sangkan pada teh diwenangkeun milu nya Arya Purbayaksa teh nyieun reka perdaya ku mitenah anggana. Kitu ceuk jalan pikiran anggana harita.
Ayeuna geus papahareup kieu sanggeus Arya Purbayaksa oge kekepehan ngangles anggana henteu bisa terus-terusan nuding dataya anu bisa dibuktikeun pisan. Atuh akhirna jadi lilapah henang-henang ngan bae sabot kitu Ki Ginggi mah ngiceupan ka Kisalya maksudna Kisalya rek diajak carita di tempat anu rada anggang tur anu sakirana batur ulah waka ngadengeun. Atuh dua anana ninggalkeun eta riungan nyalingkar ka sisi endahan kai anu ngaroyong. Aja cerita naon Ki Ginggi? Bangun anu kacida di Rusia keun ana ieu teh. Ceuk Kisalya semu heraneun. Tapi ceuk Ki Ginggi ieu teh lain hal anu kudu dirusiahkeun. Ngan satungtung panalung ti kana acan beres hadena mah cenah ulah kudu kabeh nyaho. Nya, soal naon ieu teh? Ceuk Kisalya teu sabar. Atuh ari geus kitu mah daradat bae Ki Ginggi teh nerangkeun kajadian anu lumangsung di dayeuh Pakuan. Satu tasna pasukan Iyang ninggalkeun keraton. Patugas nagara manggihan hiji surat anu ditulis dina susunan daun lontar. Kapanggihna di kobongna Ki Yoga. Eusina nyabit-nyabit soal diperenanana pasukan khusus anu keur Iyang ka Surasowa. Ceuk Ki Ginggi. Demi ngadenge eta beca atuh beungeut Kisalya ngadadak prias. Geus kitu robah jadi nyiak beureum bangun anu nahan amarah. Anak kitu mah Ki Yoga teh geus jadi euwah-euwah hianat ka nagaranya. Pokna nyaritana rada tarik, tepikeun ka anu karumpur rada anggang teh tinggal yeuk rada kaget. Tapi ari Ki Ginggi mah teu gideg teu unggeuh, ceuk manehna saliwat mah jiga nya kitu. Malah cenah ari kalolobaan orang Pakuan mah geus tak bae nyangka kitu. Tapi apana naon oge kudu puguh heula buktina. Lamun teu karana bukti rada susah dek tudang tudingna. Cikeneh oge geuning urang teh mane geus haget pisan nuding si Arya Purbayaksa jadi mata-mata. Tapi waktu manehna ngangles bari nembongkeun alasan-alasan anu asup akal. Urang teu bisa kumaha da memang eueuh buktina. Ceuk Ki Ginggi. Ngan bae dina palebah dieu ari Kisalya mah bangun anu henteu sugema ku pamadegan Ki Ginggi teh. Sabot manehna milampah perjalanan marangan Ki Yoga mimpin pasukan. Cenah manehna mah teu woleh nya mikir naha naon cenah Ki Yoga teh mani sakitu disiplinna dina ngajaga palanggeran nagara. Dumeh ceuk nagara pasukan bela mati pajajaran teh kudu terhormat. Atuh sakur jalma anu sakirana teu nyubadanan eta pasaratan mah sasat dicoret tina daftar teu diwenangkeun milu. Dihitung-hitung kami balukar tina teu asna Ki Yoga ngajaga palanggeran loba tenaga kapikeun. Anjeun bae anu kusadara dipercaya bisa babakti ka nagara. Ku Ki Yoga mah oleh teu kapake sabab teu nyubadanan pasaratan. Poe-poe samemehna sabot lalampahan kami ukur sama curiga. Jiga-jiga Ki Yoga teh hayang ngurudan kekuatan pasukan khusus. Ari pek ayeuna kabuktian aya surat ke manehna di pihak musuh. Jadi kami mah geus tangwe nuding yen Ki Yoga teh gawe keur kepentingan musuh. Ngerid peuti pasukan bela mati pajajaran teh maksudna mah sangkan di dayeuh Pakuan. Kekuatan perwira jadi kosong molongpong atau hatik pisan. Kasugri pamiarsa ku ayana Ki Ginggi katambahan ku anggana deui. Jumlah kuda teh jadi ngurang nganda nurek tarumpak nambahan. Eta bae kuda nu dipake ku anggana sina dipake ku manehna. Ceuk Ki Ginggi. Atuh harita kene anggana turun dina kudana song dibikeun ka Arya Purbayaksa. Heula. Nah urang tadi tetap percaya ke manehna, ceuk Kisalya. Tapi ceuk Ki Ginggi urang teh cenah kudu ngajenan kana janji jalma. Cikeneh Arya Purbayaksa geus nyebutkeun yen hayang babakti ka nagara baritan karana menta upah atawa pamulang tarima. Ayeuna mah urang pada Bandungan bae. Tapi ka mana ieu budak bisa ngajenan dirina sorangan? Ceuk Ki Ginggi tandes jeung karasa nyelekit kana mamaras Arya Purbayaksa. Atuh ari geus kitu mah celak bae Arya Purbayaksa sina tumpak kuda Ki Ginggi jeung anggana wayahna kudu lumpat nuturkeun.
Anggita siswa anu carang takol jika anu ngarasa tegenah kudu tumpak kuda, atau manehna nawaran ka Anggana bisi hayang tumpak kuda. Urang cekap kendugi kadir, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja, Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun, anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun, anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.